anu mulia wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng numpang beberapa Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda ieu dongeng karangan Koswara para mitra sadaya mangga urang lajengkeun deui. Memang para wargi sadaya atuh harita teh udi ngebrehkeun ka salempang memang kaharti mun manehna ngomong kitu ngingetkeun nu kasebut Mbah Cakrasena apanan bangsa siluman nu pohara gagah saktina. Najan siluman gagah jeung sakti urang ulah eleh ku bangsa siluman di urang kudu yakin yen manusia teh makhluk nu pangmulia-muliana munggo Allah. Ku hal eta eueuh alesan pikeun urang kudu sieun ku bangsa nu kararitu kaharti ngartos bingung panginten dina prak-prakanna engke mun tia mah kajadian kitu urang kudu hati-hati iatna ngara urang teu cilaka nya bi puguh atuh bener tadina mangsa urang kadesak mah nya urang teh babarengan we ngalawan bari urang babarengan ngalaksanakeun piwejang Eyang Sukmarasa piraku poho deui kana amanat ti anjeunna pan aya hiji tarekah pamungkas keur dilaksanakeun engke mun nyata-nyata urang kadesak kaharti di umumun kartos lah kartos pisan kumaha det inget keneh kana amanat Eyang Sukmarasa diocoh mencerong kasih Odet. Aduh inget aduh inget tuh det gini gini tepi cek dewe ge inget memang kucara eta kucara nu disaurkeun ku Eyang sigana baris tina kanan maksud urang teh maneh malain Eyang meureun abah kitu. Aduh nya pohoy kebabah teh lah cek si Odet. Najan kitu urang ulah sombong tetep urang kudu hati-hati jeung salawasna kudu waspada nyong ngejawe bi ari jang darca aduh kumaha atuh nya beteu aya geuning na kumaha nasibna ieu nya sareng naon margina beteu aya di dieu ye basa anjeunna lebet ka dieu teh kunaon deui teu aya nu kaluar bat siga anu bebetah aya di lebet teh aduh sareng Nen Sukmawati basa Nen Sukmawati aya keneh di dieu si Odet inget ka Jang Darta sigana mah ti heula Jang Darta teh kapangaruhan ku ilmu Nen Sukmawati tapi muga-muga dina mangsana engke urang butuh ku bantuan ti anjeunna Jang Darta bisa datang deui bisa babarengan anjeurkeun bebeneran jeung keadilan ngabasmi kabatilan jeung kaangkar murkaan geus heula ayeuna mah yeuh geura kaluar we heula malah leuwih alus ka hareup deui jaga kaayaan ieu gedong bisi aya nu datang teu kanyahoan jadi uing kudu ngajaga kudu kahareupnya aduh ka teras bi bener pandi diteges eueuh ki burak nya kitu deui ki sabda cenah keur eueuh bibi ngarasa heran ku omongan Nyi Euis nyebutkeun ki sabda keur init-initan bari teu kanyahokeun naon sababna init jeung boga permaksudan naon sigana hareta ukur karangan wungkul lantaran bibi boga kayakinan yen ki sabda moal init kitu bae ninggalkeun ieu imah ninggalkeun Nyi Euis nu dijagana mun teu puguh tujuanana kaharti omonganna bibi deh nya kaharti bi lah sigana bener sangkan bibi teh yen ki sabda pangna eueuh ti dieu teh ngabogaan tujuan anu tangtu dina raraga ngalaksanakeun parentah Nyi Euis kitu meureunnya bi tah sigana mah kana kitu ngan mun bisa dina datangna deui ki sabda engke ku aranjeun ulah sina diasuna sina asu kudu diusir sina ini ti dieu hayang nyaho kumaha reaksi Nyi Euis engke na bakal melaan ka urang atau melaan ka ki sabda kitu ge mun can beres pamaksudan urang di dieu yu ayeuna mah geura ka hareup jaga sing bener di luar bisi aya anu naon-naon bisi aya nu kumaha nya mah ngabingan eta we aya Nyi Euis nyampeurkeun kumaha bejakeun we keur ngajaga kitu bisi aya tamu teu kanyahoan ngan ulah dibejakeun ti tabibi jeung maraneh teh apaan lalaki matak naon atuh mun rayu Nyi Euis teh sugan atuh mun Nyi Euisna geus karayu mah bakal gampang dinamikeun keris ka aranjeun utamana mah ka maneh det ya urang coba aja dulu lah daikeun moal ka uingnya yeuh aing mah senyana mah uing teh bogoh ka Nyi Euis teh sugana deui Nyi Euisna bogohin ka uing lah ieu teh di urang hareup kitu patut rek ngarayu Nyi Euis mun teu uing mah Nyi Euis mah sia mah lah situ bebeungutan dempak teh kayak ngarayu segala yo sok sanajan dewek teu kasep gitu tapi lalaki teh atuh kudu aya usaha teu kudu kasep lalaki mah nu penting mah aya kawani jeung make teknik atuh sagala ge cek si Odet para wargi sadaya atuh harita geus kitu mah teu laloba diomong
Atuh si Odet jeung si Udi terus keluar ninggalkeun Biocoh alias Nini Ici. Kabat ka teras gedong maksud rek ngajaga didinya. Sok bisi aya naon-naon ngajaga bisi aya semah nu niat nganyang kadinya. Atawa bisi aya nu jahat rek ngacaukeun saterusna si Odet jeung Udi. Dariuk dina kursi hoe bari panon mah ngawaskeun kaburuan gedong ngawaskeun susuganan aya nu datang kadinya. Beurang geus kaganti ku peuting si Odet jeung Udi nu beurangna caricing di hareup dina teras. Bareng jeung reupna poek maranehna arasup deui ka kamar Biocoh. Bari terus bebeja yen salila maranehna aya di hareup teh. Eueuh kajadian naon-naon nu matak curiga. Nya kitu semah ge eueuh nu datang saurang-urang acan. Cinak nama aman nya kitu deui Eis ge eueuh nyampeurkeun. Guntreng bada mitiluan pikeun ngalaksanakeun sakabeh rarancang nu diobrolkeun tadi beurang. Ngan moal dilaksanakeun ayeuna lantaran ngadaguan engke wanci tengah peuting. Mun kaayaan geus simpe geus diisieun. Di pihak seje Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi maranehna ge tacan sarare harita teh. Keur mah can peuting-peuting teuing ka Karawanci Isa. Kaduana can tunuh. Tapi aya hiji hal nu ngajadikeun maranehna moal sare peuting ieu. Nyata aya hiji pamaksudan anu mandiri. Nyi Titi jeung Nyi Inah arek peuting ieu pikeun ngolo ka Nyi Eis supaya Nyi Eis daekeun mikeun keris titisan iblis ka manehanana. Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi harita keur ngarobrol lalaunan pating ku Ciwes. Inah, najan kumaha keris iblis nu aya dina leungeun Nyi Eis kudu dipenta. Mun teu dipenta teteh salempang sok sieun kaayaan Nyi Eis lila-lila mah kapangaruhan. Kumaha Cakrasena? Ngomongna Nyi Titi dari anaker. Nanging teteh pa Nyi Eisna janji yen manehna bari sapamadegan satujuan jeung urang. Manehna pan cenah rek ngalawan ka Mbah Cakrasena. Kitu apan pokokna ge teteh? Tema Nyi Inah para wargi sadaya harita teh. Atuh saolah-olah ngingetkeun ka Nyi Titi. Nya teteh inget ye kana kacaritaan emak cenah mah najan kumaha urang tetep kudu waspada carincing pageuh kancing. Sanu nyaho manehna ukur api-api atau pura-pura wungkul kaya nyeuis kitu nu matak urang cobaan we nya. Nyaeta pokona mah urang penta eta keris. Nyi Titi harita ge para mitra sadaya manehna panceg dina permaksudan jeung pamadeganana. Aya alasanana pang disuunkeun ti manehna teh kumaha teteh? Naroskeun kitu teh bisingke Nyi Eis naroskeun kitu naon alasanana? Bilih naroskeun kitu Nyi Inah diukna ngeser ka beulah hareup ngadeuketan ka Nyi Titi. Alasanna mah kuat eta keris titisan iblis teh geus ngamangsa puluhan korban. Pan bapa teteh maotna ku eta keris, indung Nyi Inah pan maotna ku eta keris. Nya kitu ramana Kang Darta ge korban-korban nu liana, jadi mun aya nu lian hate teteh moal tenang. Bahaya pan mun Nyi Eis engke dicipta jadi Nen Sukmawati. Dina harti kaayaan ngajanggelek siga Nen Sukmawati ku Mbah Cakrasena. Kana tangtu baris loba kajadian Rajapati. Mun geus kapibana ku urang eta keris urang ancurkeun, urang musnahkeun ngarah kaayaan alam dunya jadi aman. Kaharti omongan teteh ku Nyi Inah. Jangan kitunya teteh kahartos mung kumaha upami Nyi Eis teu mikeun naha peryogi dipaksa. Bener urang paksa, urang geus lila teuing aya di dieu. Geus 8 poe monding kengke bisi aya halangan harungan. Ayeuna meungpeung eueuh ki sabda. Nya waktuna nu alus pikeun urang ngayakeun tindakan. Mun ke Mbah Cakrasena datang ngabantu ka Eis kumaha teteh? Urang tetep kudu nyang hareupan Mbah Cakrasena. Ulah sieun ku bangsa siluman urang kudu yakin. Najan sakumaha gagah saktina bangsa siluman, manusia ulah nepi ka eleh. Jabati kitu emak jeung Kang Odet katut ni Kang Udi. Yeuh, mun aya riributan sigana moal cicingeun kana tantu ngabantu ka urang. Tah kitu maksud teteh teh muga Nyai kersa ngabantu ka teteh. Kantenana teteh kantenan kersana mah mung emak sareng Kang Odet maocoh teh naha bade diwartosan ayeuna. Bener, kudu dibejaan yu urang nepungan anjeunna. Mangga atuh teteh. Geus kitu mah tuluy Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi kaluar ti kamarna rek ngajugjug ka kamar Nini Icih di tukang. Ngan kakarage kaluar gebeg teh duanana meninga gebeg ngarasa reuas lantaran dirinya palebah lawang pantok kamar maranehna geus aya nu nangtung tangtungan saurang mojang tetela Nyi Eis.
siga nurek nepungan kamaranehna ngan meureun kaburu kaluar manten nurek di tepungan anak rewas namana taku Nyi Titi jeung Nyi Inah utama nama sok sieun bieu Nyi Euis ngadengieun kana omongan maranehna duaan tangtu katohian kaya Nyi Inah nu keur nyamur jadi nu pireu najan kitu maranehna bisa nakar nyumputkeun semu maranehna teu nemongkeun sikap nu gugup atawa reuwas nu aya maduanana pating serengeh bari nemongkeun sikap nu resep nya kitu deui Nyi Euis teu nemongkeun sikap nu matak curiga deui keur nu duaan malapok Nyi Euis mah nyarita miheulaan geuning Nyi Titi sareng Nyi Santi kalaluar bade kamarana ieu teh bade nepangani Nyi Ici saurna teh hoyong ieu di baturan ngobrol tema Nyi Titi bisa naker pura-pura natur api-api kutan sok atuh kan Nyi Ici ka ditu kutan teh moal dicarek moalkeun we teh marek nepungan ka ieu kan Nyi Nunung jeung ka Nyi Eti nya pilih periogi mah tuh mangga tuh kalebet bios kan Nyi Ici mangke we moal cios ayeuna teh memang tadi nama mereka Nyai teteh ngan ketang mangga we bade ka Nyi Ici heula mah keun ke upama geus nepungan ka Nyi Nunungnya teteh rek Nyai aya perlu sok atuh Nyai ku teteh ditinggalkeun nya leos Nyi Euis ngajugjug ka kamar 15 rek nepungan ka Nyi Nunung jeung Nyi Eti katempo panto kamar Nyi Nunung muka bus Nyi Euis asup ka jero kamar panto ditutupkeun deui kajadian eta teu leupas tina paneuteub Nyi Titi jeung Nyi Inah anu masih keneh narangtung di hareupeun lawang kamar sageus yakin Nyi Euis asup ka kamar Nyi Nunung bari teu gagancangan kaluar deui Nyi Titi ngabedo Nyi Inah diajak asup deui ka kamarna gek maranehna diuk ngareneng sisiris bang bari guntreng ngararobrol teteh mah curiga Nyi Inah curiga sok sieun Nyi Euis ngadengieun kana obrolan urang aduh munya tetehnya kumaha tuh pami nya teh mah Nyi Euis ngadangueun kana obrolan urang bingung abdi mah pokona mah bingung kata Nyi Inah jola pias beungeutna ngarasa reuwas sok sieun kumaha onam ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso Mitra kaum dangu harita para wargi sadaya atuh Nyi Titi nyarita deui nu mata urang kudu leuwih hati-hati jeung iatna ieu nya ya ayeuna urang dagoan heula di dieu ulah wakan nepungan ka emak pokona mah nya eta nu penting mah nya urang teh ulah wakan nepungan ka emak nu penting mah jadi urang teh hayang nyaho nangke mun geus aya di dieu kumaha tanya Nyi Euis baris nyaritana ka urang nya tak itu nu penting mah Nyai nya urang teh nu penting mah ceuk harita Nyi Titi para wargi sadaya nyarita atuh sasahat naker bahaya teteh usia urang bakal bocor mun teh mah tadi Nyi Euis ngadengieun kana naon anu dicaritakeun ku urang bas cilaka meureun urang bocor teh jadi pokona mah taming sok sanaos kitu abdi mah teu sieun henteu abdi mah teu sieun teteh teu geueung saupamana kudu aya ributan oge alus memang urang kudu kitu ulah sieun ulah loba kakeung komo mun kudu sieun mah memeh pek mah mopo memeh nanggung ceuk paribasana ulah-ulah pisannya keur guntreng ngobrol paduduaan nyaritakeun kajadian bieu ku ayeuna manggih kareuwas lantaran dipanggihkeun jeung dirina Nyi Euis di lawang panto luareun kamar kana panto manehna harita kadenge aya nu keketrok di luar meuni atranaker mepeuskeun simpena peuting jep nu ngarobrol kontan jempe paneuteub Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi mencerong ka palebah panto nu di luar aya nu keketrok ngadadak jajantung Nyi Titi jeung Nyi Inah jadi ratu tutunggulan kadenge nu keketrok kana panto kadenge leuwih tarik batan tadi nama-nama beuki ratungna jajantung nu duaan dua mojang nu aya di jero eta kamar tapi keur Nyi Titi moal aya tungtungna mun manehna kudu terus nangtung harita teh nu mata kajurung ku kapanasaran pok Nyi Titi tumanya saha akang tema sora luareun kamar Nyi Titi barang apal kana eta sora beuki tamah-tamah ngarasa heran jeung heran luar biasa heran jabati eta ngadak-ngadak beuki ratu tutunggulan jajantungna
najan kumaha paneta sora teh sora Jangdarta manehna apal lantaran ti heula heubeul hubungan apal kana lantong jeung galindengna sora nu jadi panutan. Kang Darta Nyi Titi hayang leuwih yakin bener akang gancang muka pantona. Gancang Nyai tema sora ti luar beuki jentre kadengena beuki jelas persis siga sora Jangdarta. Mangga Kang. Nyi Titi jung lempang nangadeukeutan ka palebah panto ngan basarek mukakeun panto ku Nyi Inah gancang di deukeutan. Bari gep leungeun Nyi Titi dicekel sarta mere isarah supaya Nyi Titi ulah muka panto. Ngahaja ukur isarah lantaran mun Nyi Inah ngomong bisi di luar lain Jangdarta wungkul sadunya ho dibarengan ku Nyi Euis. Mun Nyi Euis harita nyahoeun pasti manehna kabuka rusiana. Bari Nyi Titi mencerong seukeut ka Nyi Inah alias Nyi Santi. Bangun nganaha-naha pedah Nyi Inah mere isyarat. Siga nu nyarek ulah muka panto. Ngan teu aripok ngomong saterusna Nyi Inah ngaharewos kana ceuli Nyi Titi. Teteh, ulah salogoto bisi lain Kang Darta. Kitu harewos Nyi Inah. Teteh yakin sora Kang Darta. Teteh apal ka anjeunna karunya mun diantep. Tembah Nyi Titi sarua ngaharewos bari bangun maksa. Rek muka panto kamar. Tungtungna Nyi Inah teu ngayakeun reaksi naon-naon. Manehna tibang ti mencerong seukeut naker ka diri Nyi Titi. Atuh Nyi Titi lantaran geus gembleng permaksudan geus gembleng kaayaan hate. Percaya kana dedengean manehanana dibarengan ku rasa sono deui. Nu matak gancang panto dibukakeun brai panto muka. Bareng jeung braina panto muka ari peledug teh aya haseup kanal datang dadak-dadakan. Tur dina gerakan nu pohara gancangna eta haseup kanal langsung ngabulen kana waruga Nyi Titi. Nyi Inah pohara reuwaseunana gancang muru ka Nyi Titi tapi les teh haseup bodas kanal anu ngabulen ka Nyi Titi ngadak-ngadak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Bareng jeung kitu les deui Nyi Titi leungit ti dinya. Atuh Nyi Inah lain deui reuwaseunana yakin ayeuna mah ieu Nyi Titi teh leungit sacara gaib sanyana. Gancang Nyi Inah asup ka kamar panto ditutupkeun segeruk nyegeruk ceurik ka nyerian. Bari hate sumamat ka Nyi Titi nu kiwari geus eueuh. Leungit sacara gaib teh sanyana Nyi Inah nyuksruk dina luhur kasur bari terus ngagukuk ceurik. Titi, kamana atuh teteh? Kunaon teteh bet ngantunkeun abdi? Ya abdi teteh. Kunaon teteh bet teu aya geuning? Nyi Inah bener-bener ngarasana langsa. Harita teh ku ayana Nyi Titi leungit ti hareupeunana leungit bari teu kanyahoan ka mana inditna. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, Nyi Inah bener-bener ngarasana langsa jeung sungkawa ku ayeuna Nyi Titi geus leungit ti hareupeunana. Leungit bari teu kanyahoan ka mana eueuhna. Abdi nu dosa mah ieu teh. Dosa abdi teh dosa pisan. Pokona mah abdi ngantep. Abdi nu lepat ngantep ka teteh mukakeun panto. Padahal tadi teh abdi nu mukakeun panto panginten kajian abdi nu leungit. Jeung tibatan diri teteh kaniaya tungara disangka urang baris papisah teteh. Nyi Inah alias Santi bener-bener ngarasana langsa ku ayeuna dirina geus pisah jeung Nyi Titi. Heran ku kajadian bieu bet kadenge sora Jangdarta. Sugan teh nyawe Jangdarta geus datang deui tapi kanyataanna ayeuna geuning Nyi Titi eueuh. Mun kitu mah yakin anu kadenge sora Jangdarta teh lain Jangdarta nu sanyatana tapi boa bangsa lelemat lelembut anu nyamur. Tina kaya Nyi Inah keur ngagugulung katugena sumegruk ceurik sorangan. Panto anu ngetrokan ti luar ngadatangkeun Nyi Inah ngarasa leuwas pohara. Nyi Inah curinghak panitipna mancok ka palebah panto nu di luar. Aya nu ngetrokan rek nanyakeun saha-sahana. Bisi nu keketrok teh Nyi Euis. Ari diantep bisi Bioco jeung si Odet nu datang. Antukna ngaharuk ngarasa bingung dirina Nyi Inah mangsa harita. Tapi lila-lila maka salempang jeung kabingung Nyi Inah aya jawabna. Lantaran nu ngetrokan panto kadenge ngomong kieu. Nyai, Nyi Titi, Nyi Santi,
tos aya dilebet Nyai. Tetela soranyi euis tetela naker ngageroan ka manehna jeung ka Nyi Titi bari nanyakeun geus aya encana di kamarna. Kahartimu Nyi Euis nanyakeun kitu lantaran panyangka Nyi Euis Nyi Titi jeung Nyi Santi aridit ka kamar Nini Ici. Nyi Inah nemalan ku cara pipirian ngebrehkeun kaayaan manehna salaku Santi. Nyi Santi teteh. Tema Nyi Inah ti dituna mah nganyakeun. Kamana Nyi Titi? Nyi Inah ngomong deui duka kaharti duka moal. Ngadina hate Nyi Inah ngomong kitu maksudna menyebutkeun eueuh. Sok atuh buka pantona. Nyi Inah gagancangan mukakeun panto. Tekung silila berai panto muka breh Nyi Euis nangtung didinya. Panon mencerong ka Nyi Inah alias Santi bari pok Euis nanyakeun. Jadi Nyi Titi teh teu aya nya. Pan tadi mah aya di dieu na ka mana ayeuna? Nyi Inah ngarangku Euis. Bari kaureuh ceurik ka nyerian bangun poharana langsa tunggarana. Kayak atuh antosan dilebetnya. Teteh rekan ini Ici heula susuganan anjeunna keur saeun marengan Nyai di dieu nya. Nyi Inah dijajabkeun ka jero kamar gek Nyi Inah diuk. Bari nyegeruk ceurik panon nepi ka carinul meuni beureum. Ari Nyi Euis harita para wargi ngaleos ningalkeun Nyi Inah sorangan di kamarna. Kebat ka pamatuhan Nini Ici geus tepi panto tetela nutup. Terus Nyi Euis kaketrok berai panto muka tetela Ni Ici keur ngariung jeung si Odet katut udi. Najan mimiti namah ngarasa ngagebeg tapi lila-lila Nini Ici nu kasabenerna Bi Ocoh jeung si Odet katut udi bisa ngawasa kaayaan manehna ayeuna jadi tenang pikirna. Malah Nini Ici mah gancang tumanya teu poho sora nini digunakeun lain sora Bi Ocoh. Aturan wilujeng wengi nen. Bade api keur naon sun mani salira wengi-wengi nepangan kan ini. Tenemongkeun sikap nu ngamusuh atawa nyurigakeun tapi dareh deh dibarengan ku rasa hormat. Nini ari tadi ka dieu aya Nyi Titi sareng Nyi Santi maksud abdi mah wengi ieu sanes siang tadi ceuk Nyi Euis tumanya. Ih nah da teu kantos ka dieu wengi ieu mah neneng. Nyi Titi sareng Nyi Santi teh nen. Tema Nini Ici terus terang. Jadi tacan pernah ka dieu nya wengi ieu mah. Nyi Euis bangun anu teu percaya. Nu mawi teu aya nun tas saksina ge Jang Odet sareng Jang Udi. Nini Ici ngareret kanuduaan atuh si Odet gancang nerangkeun. Sumuneng sumpahna ge teu kantos aya ning Titi sareng ning Santi wengi ieu mah. Ari kitu na kumaha atuh neneng kaya Nyi Titi sareng Nyi Santi teh? Tema si Odet bari terus langsung nanyakeun naon-naon ngeunaan Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi. Hatena mah neng Mang Odet joteg beboga sangkaan goreng. Sok sieun Nyi Titi jeung Nyi Inah pinanggih jeung bancang pakebu. Cobi saurkeun ka nini nah naon margina pangna salira neng teh naroskeun ka aya Neng Titi. Huhuna neng. Melang nini masok sieun aya naon-naon utumi bak ka anjeunna. Si Nini teu kuat nahan geteran. Najan kumaha najannya manehna keur nyamu rebet ngarasa melang ku ayana nu jadi anak. Kieu nini oge Mang Odet tadi mah katinggal ku kuringnya. Ya Nyi Titi sareng Nyi Santi kaluar ti kamarna. Cenah bade ka dieu bade nepangan ka nini. Kumargi abdi bade sagala ngalayad ka Nyi Nunung nya anjeunna duaan bade ka nini teh. Dikantunkeun ari bieu basa abdi tos nepangan Nyi Nunung sareng Nyi Eti barang diteang ka kamarna kasampak. Nyi Titi teu aya. Nu aya teh mung ieu we Nyi Santi nuju ngagukuk nangis manawi kaleresan leres aya ka dieu. Aduh nah atuh ka mana nya anjeunna teh neneng. Keun atuh Nyi Santi ku nini bade diteang neneng hawatos. Mun mangga mung kanggo Mang Odet sareng Mang Udi mah wayahna abdi bade masihan tugasnya. Duh mangga neneng bade masihan tugas naon sun ka abdi teh sun? Wayahna paluruh di sawengkon ieu gedong. Boh nu dipayun boh nu dipengker. Nu caket nu tebih pilarian Nyi Titinya. Duh mangga ina kene kumang bade miosun. Hayu Tudi. Ya hayu atuh. Si Odet jeung Udi harita kalaluar ti kamar si Nini terus kaburuan gedong. Sejama luruh nu eueuh sejaneangan Nyi Titi. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso.
si Odet jeung Udi areuweuh mah Nyi Euis harita terus we ngajak Nini Icih dibawa ka kamar Nyi Titi lempang gagancangan bari jeung hate Nini Icih bet joa tegwe boga sangkaan goreng sok sieun nu jadi anak tinemu jeung kacilakaan. Tekung silila Nyi Euis jeung Nini Icih geus daratang ka kamar nomor 13 kebat asup ka jero ka sampak Nyi Inah keur ngaguk-guk ceuri. Barang katempo aya Nini Icih gancang Nyi Inah hudang, bruk nyuuh kana lahuna Nini Icih bari gaur ceurikna beuki tarik. Harita para mitra teu nemongkeun ka aya nu sabenerna Nyi Inah lantaran di dinya aya Nyi Euis. Sing sabar anak kiingkeun bae, susuganan we lanceuk hidup teh bisa kapanggih deui, bisa riung mungpulung jeung urang. Nini Icih ngupahan, bari jeung ngomong kituna teh dibarengan ku hate ngarasa rajet jeung ruksak lantaran apa Nyi Titi teh anakna pituin. Nyai Nyi Santi tos ulah dianggo leutik hate. Ulah dianggo teuing nalangsa nya bager. Keun, daya Nini ulah sedih teuing susuganan Nyi Titi tiasa kumpul deui jeung urang. Bisa deui maturan diri Nyai. Nyi Euis mere papatah geus kitu mah ngareret ka Nini Icih bari popna. Ini wayahnanya di dieu heula. Baturan Nyi Santi karunya sorangan teu aya batur pakukumaha dina kayan manehna keur nalangsa. Omat baturan heulanya di dieu nya ulah rek ka mana-mana nya Nini. Ih unjuk sumangga nen mangga ku Nini diestokeun pisan. Tembak Nini Icih bangunan bunga rek ditinggalkeun teh. Nyai mangga sareng Nini heulana namanya di dieu nya. Tembak Nyi Inah bari ungeuk dibarengan ku jenging sereuk sagala bari ceuri. Harita keneh terus Nyi Euis kaluar ti dinya ninggalkeun Nyi Inah jeung Nini Icih manehna kebat asup ka kamar pamatuhanana. Waktosna seep